Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring mang aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna lalampahan si kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana nu aya di daerah Tasik, Ciamis, Garut, Cianjur, Bandung, Muhun, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, Karawang, Muhun, atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di daerah Tegal, Jawa Tengah. Sebenarnya wilujeng ngadangukeun wae dongengna Mang Aduy. Atuh teu hilap kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri anu keur ngejar cita-cita demi keluarga sebenarnya di Arab Saudi, di Dubai, di Riyadh, di Damam, Muhun, di Singapura, senanya di Korea Selatan, di Belanda, tehilap di nu aya di Malaysia. Mudah-mudahan carita-cita mantena sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu sadayana carios si lalampahan si kuncir di seri anu kadalapan teh dugi ka Kigeheng keur ngahadapan Bah Ajud. Kumaha atuh kaum dangu sadayana carios salanjengna teh. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojol lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Curela cilung atuh Bah Ajud teh narajang ka Kigeheng. Ari Kigeheng mainna mangan ku cicing bae. Kosna teh nu geus ngaremehkeun eta Bah Ajud. Tuh Bah Ajud teh narajangna tonjokanana anu mateni. Syut plos we atuh. Tonjokan Bah Ajud teh ngeplos ngadahar angin. Kusedila kaum dangu sadayana eta Kigeheng teh langsung wae manehna teh langsung nepak dadana Bah Ajud. Nepakna teh sambarangan kaum dangu sadayana, kos anu henteu ditanagaan, tapi keunana maka Bah Ajud mah kos anu ditubruk ku gajah. Syuk cuplak keplak serontot gejuk gepruk atuh Bah Ajud teh langsung labuh kana lemah. Tapi Bah Ajud ge langsung wae mahna teh rikat udang deui. Pas kitu mahna teh ngagereuntes hatena teh. Wah, emang bener ieu Kigeheng teh lain jelema sambarangan mun kieu mah. Aing ditepakeun geus langsung ngecoplak kieu. Kitu atuh kaum dangu sadayana gereunteusanana hate Bah Ajud teh. Kigeheng mainna teh langsung wae seuri bari ngomong. Nya sakitu geuningan maneh teh. Cenah maneh teh pamimpin ieu paguron parewodas. Geuningan sakitu nanaonan. Sia. Ulah waka senang heula sia. Eta mah can naon. Paling yang sakitu ayeuna mah giran dewek anu nyerang si lain teh. Kitu atuh omonganana Kigeheng teh. Tunggu sila kaum dangu sadayana srebet atuh Kigeheng teh nyerang ka Bah Ajud. Bah Ajud ningali kitu teh mainna kaget, langsung rikat manehna teh loncat ka katuhunana. Syut plos atuh tonjokanana Kigeheng teh ngeplos ngadar angin. Bah Ajud ningali kitu mainna teh seuri. Maknya sakitu mentekeuna. Kitu atuh omonganna Bah Ajud bari ngahampas ka Kigeheng. Ari Kigeheng ngadenge Bah Ajud ngomong kitu mah mainna teh ngan ku seuri. Sok atuh
lamun maneh wani mah ayeuna sok maneh nyerang ka dewek. Dewek mah ngalawan tah. Jadi gitu bahaju teh nafsu kamdang sadayana masuk da sabab Ki Heng ngomong gitu teh dihareupeun pimpinan paguron sejen. Ai pimpinan paguron nu tadi kamdang sadayana maranehna teh tadina niat teh nyerang ningali serangan kitu mamahna teh ngankur narompokeun eta bahaju jeung Ki Heng. Tuh Bajut gen langsung wae manehna teh narajang. Tapi ayaku kageget ya kamdang sadayana eta suku Bajut teh nirapet kos nu dielem kana taneuh. Manehna langsung wae musurkeun tanagana nu maksudna rek ngalupaskeun eta sukuna tina taneuh. Tapi semakin manehna musurkeun tanagana kana sukuna, eta sukuna teh makin wae rapat kana taneuh. Wah, ieu kunaon ieu? Wah, ngadak-ngadak ieu. Nah, aneh suku teh bisa digerakkeun ieu. Kitu atuh kakagetna Bahajut teh. Ari Ki Heng nyari Bahajut kitu langsung wae mainna teh seuri. Sok mana cenah. Lain maneh teh nyerang dewek deui lain. Eta boro-boro erek nyerang ngangkatkeun suku gen mani teu bisa geuningan katinggalin aku dewek. Kitu atuh kaum dangu sadayana nu dilakukeun ku Ki Heng teh. Hari eta Bahajut teh bisa angkat sukuna kos nu rapet kana taneuh teh. Secara ngedadak Ki Heng teh langsung wae mainna teh tadi teh ngaiekeun ilmu tepak taneuhna. Atuh ilmu tepak taneuh teh sekali di sukuna Ki Heng ngajadikeun nincak kana tanah 3 kali terus maya teh musirkeun panonna teh musir kana sukuna Bahajut. Atuh kaum dangu sadayana lamun kitu teh langsung wae eta suku anu di tatapku Ki Heng teh otomatis eta suku teh bisa angkat tina taneuh. Eta suku teh langsung wae rapet semakin eta sukuna anu ieu teh semakin rapet wae kana taneuh. Kos tadi kaum dangu sadayana Bahajut teh musurkeun tanagana kana sukuna lain mah bisa keluar tina masalah eta tapi maena teh makin kaget teuing. Da kusabab semakin musurkeun tanagana eta sukuna teh semakin rapet kana taneuh. Sia lamun wani mah kieu sia carana. Sia mah ku uring geus dibere kitu teh masih keneh cumago. Ieu rasakeun ku dewek sia ameh eta sungu teh teu cucungah ka dewek. Curelat jeung atuh. Ki Heng teh langsung wae mainna teh nonyokeun dampal leungeun katuhuna kana sirahna Bahajut pas kana mun-munanana jruger atuh. Eta Bahajut palukarna kaum dangu sadayana ditenggelanana eta Ki Heng teh Bahajut teh langsung namru mainna teh geus teu bisa nanaon deui kusabab awakna teh leuleus eueuh daya teu bisa usik-usik piacan ngan bisa mainna teh ngankur ngap-ngapan kaum dangu sadayana kusabab eta Bahajut teh ditenggel ku ajianana pukul banyu. Eta pukul banyu teh kaum dangu sadayana sajago-jagona musuh lamun geus ka pukul eta geus katonjok eta sirahna pasti mana teh leuleus kos nu teu daya. Kitu atuh kaum dangu sadayana dilakukeun Ki Heng ku ka Bahajut teh.
hari anu ningali kos pimpinan paguron didinya manehna teh ke ningali Bah Ajud teh. Bah Ajud ngan kudu bisa ngaharegung. Tah sia cik sia ayeuna hayang modar apa hayang init sia. Lamun hayang modar cicing di dieu, lamun hayang init cik maneh init ka ditu. Ieu paguron teh jadi hak dewek. Kitu atuh ancamanna eta Ki Geheng ka Bah Ajud. Ari Bah Ajud ngadengi kitu teh manehna ngan kungkeren terus naha teh. Wah, iya bener jelema, bener-bener jago. Ku dewek teh bisa mapakan. Buru-buru erek ngalawan. Aduh, erek musikeun leungeun gin mani hese kacida teh. Kitu atuh gerentesanana eta Bah Ajud teh tukung selila kaum dangu sadayana. Eta si Darmaji teh langsung wae nyamperkeun bapana. Atuh kumaha teh digoyah-goyah eta awak bapana teh pas ningali kaayaan bapana kitu, walaupun si Darmaji geus ngarasa eleh tadi tapi mahena ningali bapana kitu mahena teh teu tega peut we atuh nafsuna teh kabudal deui. Pas erek nyerang mahena teh erek nyerang Ki Geheng, Bah Ajud teh langsung ngomong wae ka si Darmaji teh. Ujang Darmaji geus ulah ngelawan ayeuna mah angguran bawa bapak di tempat ieu. Ka mana Pak mawana? Kitu we ayeuna mah bapak pangku ya. Bapak gotong tinggal di tempat ieu keun engke urang ngalakukeun pelitungan deui. Kitu atuh omonganna Bah Ajud ka si Darmaji. Atuh si Darmaji ngadengi parentahna ti bapak itu mah walaupun mahena tadina hayang nyerang, hayang ngabales ka Ki Geheng, tapi mahena gen mikir dua kali kusabab buru-buru manehna eta bapana gen bisa nambrukos gitu. Atuh kaum dangu sadayana si Darmaji teh langsung wae mawa awakna Bah Ajud teh langsung wae dibaturan ku si eta si Ki Menut. Atuh awakna si Bah Ajud teh langsung wae digotong kuduaan ku si Darmaji jeung Ki Menut. Duka erek kamana kaum dangu sadayana, nu penting mah cek si Bah Ajud gen ninggalkeun tempat eta. Atuh cenah cek si Bah Ajud mah maena teh erek ninggalkeun tempat eta ngan kur erek ngulihkeun kayaana manehna deui. Kitu atuh rencanana Bah Ajud teh. Ayeuna di dinya kaum dangu sadayana wae nu wani ngalawan eta ka Ki Geheng teh da kusabab jagona anu di dinya gen teu mapakan ka elmuna Ki Geheng. Sok ayeuna kumaha maraneh hayang kos kitu kosi Bah Ajud sok ka dieu. Bah ayeuna mah anu nangtang ka kami ka dewek di podaran sok saha anu rek maju. Ngadengi omongan Ki Geheng kitu kaum dangu sadayana anu sejen teh teu wani ngomong manehna teh. Terus ngahormat ka Ki Geheng. Atuh manehna gen cenah erek patuh erek ngajadikeun Ki Geheng teh pamimpin maranehna ayeuna mah. Oh sok kuring pimpinan Batu Hidung ayeuna mah erek ngayu ka maneh, erek ngayu ka Andika.
ka pangersa kuring erek ngayeukeun ka pangersa kumaha pangersa sanggup daek sok atuh ari maneh ngaran saha orang kuring si Jaka Turtur kuring pimpinan Batu Hidung Pagurun Batu Hidung kumaha batur-batur mane erek miluka si Bajud apa erek miluka ieu ka pangersa Ki Geheng atuh ditaranya eta ku si Jaka teh kabehana teh kompak maena teh erek ngilu ka Ki Geheng atuh ngadenge kitu mah Ki Geheng gen maena teh ngarasa atoh kaum dangu sadayana nuhun atoh cenanya geus we atuh ayeuna mah ulah aya tarung antar jago teh geus we anu wani sok menghadap ka kuring dilawanan wah moal wani pangersa sigana mah ieu pimpinan kabeh paguron teh moal anu wani ka pangersa da kusabab ieu teh paguron teh pimpinan ti paleh kaler belah kidul belah kulon kabeh aya di dieu pangersa anu mimpin di belah kaler aya pagurona teh anu mimpin di tatar wetan aya anu mimpin di tatar kulon dan araya kabeh teh ieu teh paguron-paguron anu nyekel di wilayah-wilayahna atuh ari kitu mah kuring jadi pimpinan aranjeun kabeh tapi omat kuring boga pamenta kuring mah lain menta ku peti lain naon kuring mah menta pangeankeun eta si Tergos Hideung lamun geus kanyahoan bebeja ka dewek di mana manehna tah sakitu doang sakitu hungkul kahayang kuring mah wah siapa tuh pangersa kumaha batur-batur setuju kitu atuh kaum dangu sadayana kabehna teh kompak ngajawab setuju ngadenge kitu Ki Geheng teh mahena ngan kurseuri atuh ari setuju kabeh mah yuk atuh ayeuna mah urang asup ngajur imah tapi ulah kabeh anu asupna teh cukup pamimpin paguron we anak buahna mah titah cari mangga pangersa atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah Ki Geheng teh jeung pimpinanana paguron asup ka imahna Mbah Ajud ayeuna mah imah Mbah Ajud teh geus dikuasai nyaeta ku Ki Geheng teu kungsilah kaum dangu sadayana geus narepi ka jero imah tuh Ki Geheng we diuk tina kursi nu biasa dipake diukna ku Mbah Ajud ya kuring teh teu loba pameta naon kuring mah ngan kur hayang paneangankeun eta si Tergos Hideung emang kunaon kitu pangersa mani hayang neangan eta si Tergos Hideung maehna teh geus nyeun masalah jeung dewek baheula tapi geus we si laing mah kabehan ulah hayang nyahok naon masalahna nu penting mah teangan we eta si Tergos Hideung lamun geus kapanggih bebeja ka dewek da dihareupan ku sorangan mah moal sanggup mananeh teh tapi pangersa beja cek aya nu beja mah cenah si Tergos Hideung teh geus paeh geus musnah eta ku si kuncirna dewek
ngadeng eta teh. Tapi dewek mah teu percaya da kusabab si Tragos Hideung mah jelema licik kitu tah anu dewek nyaho mah. Oh kitunya pangersa gitu. Tapi dewek hayang nyaho eta si kuncir teh jelema nu mana cenah. Da beja nama masini kene bolon kene cenah, tapi sina gagahnya bisa ngelehkeun eta si Tragos Hideung. Padahal mah si Tragos Hideung teh jelema teh sakti. Wah dewek kan baheula lamun teu dilicikan mah dewek kan bisa mapakan manehna, tapi manehna mah licik jelema teh. Loba pisan akalna atuh dewek kan bisa eleh. Atuh kaum dangu sadayana kikeheng teh langsung wae manehna teh ngatur-ngatur eta di Paguron Parebodas. Terus pangaca ieu Paguron teh rek diganti apa moal ngaranna teh? Geus we Paguron Parebodas da baheula gen kuring nu ngaranan ieu Paguron Parebodas teh. Da kusabab naon pangarsa? Nya kusabab kitu we ieu teh Paguron dewek nu baheula. Ngan direbut ieu teh Paguron teh lain aku si Bah Ajud. Usaha tuh pangarsa ku waktosna seep kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui ieu carios lalampahan si kuncir ieu. Sim kuring mangaduy nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng si kuncir ieu seueur pisan kakiranganna. Atuh nu teu acan subscribe mangga nya diantos subscribe-na kumaha ngaduy etang-etang penyemangat kanu ka mangaduyna muhun. Sim kuring mangaduy amit mungkur amit mundur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.